jadi jelema beunghar mah mendingan kieu nya. Naek tangga ge teu kudu leumpang. Mun beutuna naon mah ngomong we nya. Aing hayang kamar nu alus jeung mesen Krabby Patty make bulu irung jeung kuku. Ah, Selin teh. Boro kerjakeun. Siap bos. Tah iya bos. Yang siang saya pek girahwapkeun gitunya. Da aing mah teu hayang ngahakan ge. Ieu hakan kumaha? Naon Squidward? Sama Rusia yang ngarek daek ngahwapkeun gitu? Dar memang damdangin urang masuk ngeuna. Siap. Sok dieun Squidward. Urang wapkeun. Nyam. SpongeBob? Hampura mah poho deui teu make keju. Ayo naon Squidward? Aing lapar, panganterankeun kue ka dieu. Iya, pesenan mana? Kue naon ieu teh meuni rasaan kieu. Terus mana yang kue nu kumaha tuh Squidward? Aing hayang kue anu dijieun ku indung aing. SpongeBob tutupan. Siap tuan. Ya. Hap. Teu bisa amang. Awas kurang barudak. Ketua tuh tadi. Hayeuna mah urang ini. Hayu baronda kurang init. Kumaha Squidward? Tah, ieu mah bener kue teh ngeunah. Coba mun kita tadi mau kue nu kitu. Berarti urusan orang beres. Keneh saeutik deui. Kamar ieu goreng patut, pangecetkeun deui kuno alus. Naon? Pancik maneh ge maneh mah arek ngalakukeun naon-naon dipentak ku urang. Kieu mah. Nah, ieu mah alus. Pancet tadi ge ieu si Squidward. Bener dah sabenerna mah urang ge geus alus nu tadi. Ayo SpongeBob ini. Kahala tong ka ini aing hayang goyang. Ada kuyang menjadi tukang Squidward. Aing mah mung huyang ni tukang tapi hayang di dieu. Kali SpongeBob turun baturan urang. Hap. Ayo kena yang mana nu kudu dilakukan deui teh ku aing. Geus cukup kieu we. Bisa mana yang Krabby Patty deui atau yang ku anu dipangnyengkeun ku inu mana atau hateup narek digande. Geus kieu cukup. Bener euy. Wow, ayo kolam renang. Urang hayang giluan guyang. Awas terudak. Hop.